dasauna di Ciamis matos 0% masalah kopi jadi kayak nu gaduh banyak alhamdulillah karena eta teh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menghilangkan kopi teh luar biasa. Cali sok caralik tah calik bu teka tinggal lu pengker atau caralik sok paralik deh kan itu sok. Alhamdulillah sekarang kota Ciamis teh tenapi kabupaten Ciamis teh ulang tahun anu ka 380 emprak lah kanggo kabupaten Ciamis. Janten pami kenal sareng abi mau sebaroga TV perkenalkan nama saya Yujeng. Kesenangannya makan cireng. Kalau sore lihat awewe cantik bermata gereng. Bu, iya abi hoyong nguping soalkan warga-warga Pamarican. Pami saur abi nyebat Galuh Nanjer Ciamis Ciamis babarengan Galuh Nanjer Ciamis masih ini kene kacentet Galuh Nanjer Ciamis Galuh Nanjer Ciamis keprok lah kanggo kabupaten Ciamis di dia resep garelis karasep ibu-ibuna garelis bapak-bapakna karasep nini para reot resep. Setuju kami nyanyi sasakangan tuturkeun abdi wow 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 kepangkar wow 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 Galuh Nanjer Ciamis tangguh wow Ciamis tangguh sekali keprok tangan Rupakar katingali abi kasep resepnya di dia madu cara liknya Pak berbayak satu nuhun Bapak Bupati tos ngariungkeun urang sadayana salami 2 tahun urang teh di bumi we benar-benar katingali murang kali di bumi sakolana teh budak aing di imah wae nyawa keluar geus kelas 6 SD nu HP we haben nyanyi heula bro nyanyi heula minta D minor oke.
ku Pak Bupati, ku masyarakat Pamarican, ku Pak Wakil, Pak Budi itu ke Kadis Pariwisata. Urang terek nyanyi, mana la 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 la. Pan bagian urang nyanyi. La la la, mana la 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 tong lobati. La 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 la. Ai kayaknya kok atuh gitu. Kayak gitu? Oh, la 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 la. Sukses. Dus. Kadieu sia, ongol-ongol. La 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 la. Heupna geusna tong diomongkeun tong bro aing nu nonton kabeh oge lieur. Sorry atau orang karek apa? La 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 la. Sepuluh mana bentuknya lali sukses memusik aing izin ku Pak Bupati Wilujeng Wangi nguningakeun Pak Bupati sok sanos memang kirang sehat sim kuring terang tapi ngerasakeun ka dieu teh tawisnya ka urang Pamarican nanti teh Pak Bupati ke program betul. Mana apa sang Bupati? Tahu atuh saha? Bapak Dr. Herdiat. Iya, apal Bapak Haji Herdi. Aya artina teu? Aya atuh. Cing atuh. Secara ilmu anatomi dan juga pertanian. Cing. Nanti jauh-jauh ke pertanian sih. Hah? Naon artina? Panena teh dihijikeun jeung krida teh. Bapak Herdiat terdiri dari HERDIY dan T. Ada T. Coba kalau kamu benar tahu haknya apa? Haknya hanya beliau yang bisa mengadakan acara dan nyamperkan kepada rakyat-rakyat eksoden. Emang beliau yang bisa mengumpulkan masyarakat. R. Rasa beliau dan rakyatnya selalu bersatu di tengah-tengah masyarakat. D. Dari itu Bapak Herdiat selalu ngahiji dengan masyarakat. Insya Allah Bapak Herdiat nyawer. Oh iya mana? Kati kali mana meninggung? Pakai ilmu ngalungit. Aduh. Mana? Apa tuh? Pak Herdiat. Ini ngambak urang di. Alangkah baiknya Kabupaten Ciamis dipimpin beliau. Tong jeng jelek isi sih. Mana emang biasa partner jeung si Pohang, aing kudu Pohang. Siapa partner jeung susole urang kudu jeung Ogi SOS. Bapak Herdiat. Tentunya beliau akan nyawer. Siapa kali nyawai? Pak Bupati, nanaon
aduh isi nanti mah pernah bios mah entar pak itu pak tadi itu pak deh hayong ngobrol bro bapak bios pak tadi pak bisa bios oh di ngawai mau telangkung bapak wae dah kapan rumah iya teh naon pak doa alhamdulillah tuh nuhun aduh Allahu Akbar nuhun aduh pak tuh nuhun pak tuh aduh nuhun alhamdulillah tuh nuhun pak bapak mudah-mudahan sih sehat terus insya Allah bapak ikhlas banyak ridhonya ridho oke terima kasih atas kebersamaannya assalamualaikum ya Pak Bupati sing berkah sing teras sehat amin anu ae kunaon sih da mana mah hideung Cek ya alhamdulillah urang kakara disawer ku Bapak Bupati pada kakara kapan orang pernah kenal oge ternyata bager pisan memang Bapak Bupati itu bager tetapi ingat kamari urang nabuh di mana jeung jelema anu kumisan oge kumaha gitu diberi amplop ku Pak Bupati maot sahana nu narimana kumisan sarua narima amplop urang ada teu kumisan nu kumisan kamar urang maot ini lagi aduh istilah aslina percaya aslina oke sebagai lagu berikut kamari ieu teh mah kamari aya urang nonton nu ngapodon di sawer cuna anu kumisan mau dibawa ku anu teu kumisan teh katabrak kereta api nah udah bilang ngaji saya kena apa alhamdulillah ya kamari ya 7 poe ka tukang saminggu tepatnya kenapa jeung nu kumisan jelema na kasep terus kasep we alhamdulillah terus anjing salah mau menang duit tuh bisa nembe Pak Bupati ayeuna mun singkatan Bapak Wakil Bupati Bapak Yana aya iya Wani bener mana cerdas nah emang yang ngana aya apa orang kemana aduh saya nggak tahu YANA artinya yang sangat setia menemani Bapak Bupati Payana aduh amplop aing leungit nah amplop aing leungit alangkah baiknya amplop yang leungit digantian siapa kemana tong gitu urang bodoh sok gitu Pak aduh iya mah heureuy Pak abdi mah serius dianggap heureuy tong dianggap Pak ka manajemen mana manajemen urang lain atuh Pak ieu anak muda kene nya Bapak dulu Pak sing sehat terus Pak sing sehat terus abdi insyaallah ieu artos bakal dipasikeun ka nomor yogikeun insyaallah abdi mah amanah jalmina gitu insyaallah ya artos katampi dipasihkeun ka nu meriyogikeun saha nu meriyogikeun dulu ikan aing butuh manya teh butuh kene oke Bapak Sekda ayo masih saha namina Bapak Tatang kades ya diheureuikeun moal punten Pak Bupati sareng Wakil Bupati sim kuring mah sanes tukang sungkan sawer tidak penting sawer duitna nu penting siapa tadi Bapak Tatang aduh Bapak Tatang di absen kurang atuh Bapak Sekda atuh Pak Tatang mah kumaha balikeun aku mana sia ngomong mikir aing mikir tadi teh tatangga abdi dulur abdi sadayana orang Ciamis rarasepeun ka Pak Sekda kalau tetangga mana di mana di Tasik ieu mah Ciamis Panjalu urang Panjalu Tasik heeh eta bener rasepeun ka Pak Tatang terus alhamdulillah aduh
Insya Allah Pak Tatang sehat terus. Aduh. Doakeun mah. Teh, tapi can kaharep wae. Alhamdulillah. Tuh pasekna supados uningan sadayana teh ieu pasekna Pak. Pokona naonan atuh paduh. Bang, nuhun Bang. Alhamdulillah Pak Tatang sehat ya. Tapi pernah di mana gitu pasang Pak Tatang? Siapa sok kenal? Hah? Yuk pemain band ini ngarep bawah. Iya. Ken banget. Itu ngeun. Tadi doang. Salah. Lima ribu. Oke, aya acara kiri, tong make bandnya. Iya, ayo ngomong. Kasih kurang menghibur ke orang kali. Oke. Tapi Bapak Budi, Bapak eta teh naon? Budi. Bapak Budi teh Bapak B. Sai. Oh, ini Bapak urang sarere ya. Pak Budi. Pak Budi pati kadah nyawer. Kedah. Ai ulah ka era mah. Pak Budi teh sebagai ina teh naon teh? Kadis Kepala Dinas Pariwisata anu ngayakeun yud. Oh, tuh. Pak Budi tukang panggung. Lain. Iya tuh. Pak, nanaonan Pak. Bapak menena nanaonan Pak. Bapak menyerikeun Pak. Dua. Oh, kayak gitu. Tilu. Tuh. Opat. Kira-kira ya. Naon? Itu bisa. Itu enggak. Anu tadi apa itu? Kela. Aduh, mana mau bodoh. Dikeun. Lah hiji, dua, tilu, opat. Nya dikeun heula. Mana kita sabaraha? Hiji, ta dua, tilu, ta opat. Kayaknya sih kita opat terus itu. Mana itu masih beriki? Hiji, dua, tilu, opat. Bener. Hiji, ta dua, tilu, ta opat. Nggak urang mah teu make eta. Hah? Teu make eta. Hiji, dua, tilu, opat. Mana make ta geura? Ya, hiji, ta dua. Kedua berarti make eta. Situ kumaha? Bodoh gitu. Hiji, ta dua, ta tilu, ta opat. Bener. Aduh, mana diajar di mana sih? Tinggal lagu ya. Hiji, ta dua, ta tilu, ta opat. Takol gua aing sih. Cuma nawa. Geus geus tugigian urang mah isin da abdi mah salah-salah mah teu kieu abdi mah tos tip. Ieu sadana lagi. Diberesan mah sadana. Mana geus nah urang aja. Apa urang mah motong duit gaji mah teh. Mana mah sok itu. Hibur warga masyarakat Pamarican khususnya ieu mah. Ieu mah saking nyaahna si pawakil bupati reus kangge ka masyarakat. Sumping dia biasa mah ulang tahun teh pada alun-alun wae. Mohon. Urang Panjalu hayang lalajo ka alun-alun teh jauh mending deui deukeut ka Tasik. Tah ari kieu mah disumpingan ka dieu pan urang teh tengah tepi-tepi leres ya. Eta. Itu. Ye. Tahu nih sih. Hibur masyarakat dia. Oke. Pan maneh mah Roma Iramana sih gak bisa. Roma Irama mah punten galingnya punten. Roma Irama mah galing. Alhamdulillah. Jika Roma Irama Siga nu gelok. Pak Haji. Gitarnya tidak ada Pak Haji. Tolong gitar. Siapa sih gak kenteng sih lu kan? Enak nih ini tenang. Gitu. Mau nih tak efek Bener kan galang kan? Efek. Hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Galuh Nanjar, Ciamis Tangguh. Kepada yang terhormat Bapak Bupati,
Bapak Herdiat H. Enggak setuju dia singkatan ini selila. Ini wae. Kira salah wae aduh. Mana nyanyi? Baiklah, sebuah lagu dari saya, Lagunya agar terkenang-kenang dan juga masuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam. Tentunya kau wanita yang sangat luar biasa. Ani, Ani, lagi usaha kasih teh. aduh, cicing lah, Omah Irama mah gitu lah. Omon bukan atau bikin bukan. Jangan banyak ngomong. Oh bukan Pak Haji bukan. Ide. Koprok, main haji nana haul saya pikir. Amayor, Amayor. Tong seseri ratu Ji, nyanyi Ji, iya tidak kuat. Haji kunaon buat nangis tos tos mah. Enggak ada yang tepuk tangan. Oh tepuk tangan. Asal begitu Roma Irama asli ki teh. Sok. Kunaon deui Haji sia teh. Sebelah sana belum. Oh teu paling ieu kacar kaprok itu. Olo-olo pisan. No tos kaprok. Terima kasih Marisa, Marisa. Tentunya salenya sangat enak sekali dan juga dodolnya sangat enak sekali. Dodol pepaya. Balonku. Naon saya tuh punya Roma Irama balonku. Roma Irama mah terus sering wasa teh lagu-lagu balonku. Banyak anak bolon. Anak-anak. Enceng di sini. Oh iya. Dan nyanyi. Balonku ada 5. Tong seuri atuh di tuluy. Gede ambek, gede buntut, rupa-rupa warnanya. Kamana he? Hijau, kuning, kelabu. Merah muda dan biru, meletus Alah si meletus. balon hijau, dahar. Di mana yang meletus balon hijau dahar sih teh. Ya dahar mah nyatu we sih teh. Kan dibere. Nunggu saya tadi lupa ngomong saya tadi dah jengkol ngora sih teh. Lagu yang benar dong, lagu har. Oke, kalau begitu kita ganti lagu karena balonku tidak cukup dar malam ini. Kita ganti lagu dengan berjudul Harap. Sonekat? Siap. Soneta. Ya, Soneta. Sebentar. Ada stand mic karena saya harus bermain gitar juga. Stand mic. Ah siap mau bisa jalan hayang tuh. Itu geus ngadagoan ulah lajo teh atah dah yang ngabalenogan geus sia teh meuteun. Pagawe itu sih kurang ajar ya. Tos kita kadang ngau gitar terus meni. Lo sih tuh. Oh, aku gitar. Sekian. So, yuk musik. Oke, musik. Selebat AA
Mungkin saya perlu minum dulu. Aduh, pusingkeun sia lila-lila. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Haus saya sudah tidak haus lagi. Gimana ya? Saya jadi lupa surupan. Mungkin harus singkatan dulu. Hah? Singkatan dulu. Singkatan apa? H gitu, gabung. Lila deh, Lila. Halo, hai maka dia pindah. So. Terus. Boleh saya ulangi lagi? Oh, sakit ya? Ya. Mengapa berjudi itu Geus pindah deui. Ampun. Karena berusaha mengapa Roma gitu ting sate. Yang kayaknya ini ceket-ceket orang tutur ka dieu sate. Lah itu Roma Irama itu sama Rika Rahim atau Ani. Ada Ani. Urang mah teu mau Ani, tapi urang mau artis di Cianjur. Untuk berdua dengan saya. Betul. Oke. Ada Dede Resti yang hadir. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Asik. Untuk masyarakat Pamarican, maka dinikmati ada artis kita dari Jakarta sebetulnya kalau sekarang kita panggil Dede Resti. Wih, budak sekolah wih. Ini cucurut di mana? Woi. Turun naon nyomok lekot mit turun. Aku bapak tadi. Turun. Abang putih sih. Engin PBDB turun. Turun ke mana ente? Ya lo ini mah cucurut teh kakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu ngawaler mudah-mudahan sing lebet surga. Amin. Anu teu ngawaler mudah-mudahan sing lunas hutangna. Cek eteh punten. Ngomong asalaman kikiaan ST kubu naon sih teh? Cici. Mana mah geger mana bau hangseur cenanya. Bau hangseur naon? Beda dikewer-kewer kitu. Sanes hangseur. Bau Cirebon. Apunten ibu nepangkeun pribados Lesti. Entong ilu sih mana tuh? Lu kemana Lagi lagi? hahare wae sih. Di mana sih teh? Lesti bau minyak PPO. Mana ngahina. Ya. Air keras dulu. Jangan tuan kunci. Ya teh budak emak ya teh. Oh, terpercaya. Emangnya budak sakit. Budak emak ya teh. Budak menang arisan. Aing dikocok Budak teh ngalak ART. Iya teh. Menang ngocok. Ari pamajikan mah teh lain. Oh, nah rasa teh. Kapan milu arisan? Kapan wae? Itu kemesin di mana wae? Ya teh kapan cenah kudu sodako. Nya sodako berehan menang tapi lini halu kitu sia teh Isa. Mana teh ya paneng teh pamajikan sararea. Allah mana nage milu. Heh, tamak Milu.
Ya salah mana milu? Mana bayangkeun kumaha? Aing malah tembengkeun kumaha? Bayangkeun. Si gelut. Lamun maneh. Gelut. Si gelut. Atuh sih naon? Cing atuh. Naon atuh? Bayangkeun kumaha? Maneh logikaina. Lamun di hiji pulau, maneh hunkul sorangan. Deui awewe ngan anu kieu sia daek moal. Pikiran kumaha? Ulah pikiran ku bapak sia itu. Aing mah kualin masalah ku bapana mah, nya bapak aing hideung. Ulah dipoyo. Lain ieu mah di pulau sorangan, maneh ngagala isi ieu. Nya bayangkeun lamun di kitu kumaha kondisina maneh teh mah. Berarti benernya. Ieu mah misal Benernya. Maneh bapak aing? Bapak sia. Bapak sia. Bapak Abi? Lamunnya maneh bapak aing? Mana amplopmu tadi? Mak kejangnya. Amplop sisa di Bapak Bupati. Heeh. Jeung pawakil Pak. Nani Mama Acan. Hah? Mama Acan. Oke, emak mah geus pangmeulikeun bubur 2 keres. Ya, lipat anu 3 cm, anu 7 cm. Kayaknya pangmalikeun pupur naon? 2 keres. Meureun jang mulasnya. Ameh teu hambur. Jang mulas. Keun aya Bapak Bupati ge keun da magenan ti kopungkur sareng Bapak Bupati ti Haalit. Oh, macam bapak bupati oke? Nuju di kawali. Oh, maksudnya apa? Ye, maneh kabauran. Jadi lo bapak. Nya keun kapan sudako? Ya, geuningan maneh teh meni hambur. Hambur taeun. Amur lain, amur rezeki aya geunan. Oke, sekarang mama Dede Lesti. Dede Lesti. Punya Dede Lesti nyanyi. Nyanyi. Baik, hadirin yang berbahagia, boleh tepuk tangan buat Dede Lesot. Ya teh Lesti lesot. Ini Lesti itu namanya Gusti, tilu jengkal, hiji 2 tilu. Ya, ulah ngahina kieu-kieu geunan teh imung bapak namanya angeun. Oh, ini bapak nama FKD nya. Nyanyi nya. Nyanyi. Ulah ting nyanyi cong jaipongan. Oh, Nya Gemelan. keun bae ditambul setan. Hebat sih ya bang, setan yang ditambul. Tambul tong pake gemal aya kena ngumpul. Wah, jadi emak jadi naona. Emak si Neng. Wih, Mane nu jaipongan. oke sih. Ayo. Ieu nu hajat. hajat atuh. Ya. Apa mana itu? Cing, kita punya Ada jadi nu hajat sing wehwel. Siap. Weh teh non. WWL teh jadi apa sih? Nanyakeun teh nanyakeun sing remen kana aya teh atos tuang. Ya, siap. Apa? Sok rokok naon? Wah, Arti orang-orang geus hajat seberapa kali? sok daipong. Sok, isi nena dijemput cenah ku ojek. Oh, dijemput tadi kena odong-odong. Atau mau maju odong-odong mah? Ane cangkel diukna odong-odong. Ya ku budak mah ditekan disangka mah odong-odong. Sok ya ngepangkeun si Nena eus Garnewi. Garnewi. Mana mah goblok. Situ euy. Oke. Jemput. Adi puter mana motorna tuh? Pinjem. Motor ternoda. Tornado. Saya ternoda. Ternoda kan can dibayar. Oh, can bayar. Sok. Abi milunya. Kalau di sok naik. Aku balik ke Rizal, mata kau karena itu salah. Alah, busina, jangan nama, Ari busina dihandap. Aing ketega naon ada tuh. Geus ya mana anu numpak atuh. Nya kejemput sini rek naon. Dijemput. Teh urang mun lamun busina butut mana eta nya. Entah rewel. Sok. Ya acan.
Ila mah ini di tukang dah hayang oge urang. Lu naik urang. Sok naik ka dieu. Jadi sok, ayo. Oh. Kunaon? Cuma nyakapna ka mana wae. Ayo urang. Ayo urang. Sok. tabrakan Tas dugi. ya si nada si ontrok di dia Mohon antrep. Nya da piit sia teh. panganana dijemput Mohon kan abi nu hajar. Duh aing saloba teh tugas Pak Ena euy. Anu kajemput. Mohon. Teu aja sumpah demi Allah, teu aja. Tengah aja mau 2 kali kehe teh. Tah adi di kan nuhun tuh. Sia kalah GR sih Pak. Sok-sok. Sedek jadi egang gitu milu kuduna teh. Ayo. Oh, Ini. nyinen Ini. nu hajatnya, heh. Nu hajat. oh no hajat lagu naon ya lagu naon Ku mama. Aca. Iya, aca. Minum naon teh mana? Sama minum tikotok begitu. Sok, bro. sok dari pangan Bu. beda ya Lagu, Bu. rumah Bu. tangga jeung mana Tuangna aya sabaraha urang kita nu sumpit teh. nayaga salapan Salapan ya. Tuangna biasa. biasa Munun. Nayaga salapan teh siap teh. ngangendok ceplok Mangga. Kumanuna beul. rumah Rokok naon? Rokok naon? oh can aya Oh, entah bade pangasan rokok. Oh, rokokna naon? rokok Bebas wae, bebas. gading Oh, siap. rumah Ari, tangga jeung mana Ai tukang kenangan saurna juga cat eueuh. Ayo, kopi. kopi ya gudeng Udah oke, siap. rumah tangga jeung Ongkot di tanah waran tadi sarah sinen teu daek gawawa karaweh well. nyanak cai pahajat Cai naon? cai Coca-Cola Aduh, 2 kali tak iklan euy. nange paralon Hah? ciherang nange paralon Galon, setel paralon. Sok mana nyanyi teruskan. Walah, sini gitu teuing teh. muang soe soe Udah geus soe namanya. soe cadina sok teh geus eta teh kipongan rumah tangga jeung manehna
sinden jeung penari teh bisa dipisah. Sudah sih tadi bisa dipisahkan ya, meni sagala digulai milu kan itu kan ulah aja ikut. Aduh ikut. Baby. Ya, yang Besti. sayang. Lu gila. Yo, tuh waras jaipongan teh. Geus nyanyi biasa we. Yo, aya nama geus di ronggeng. Iya ronggengna, iya monyetna. Rongeng monyet. Oh benar. Ongeng gunung di dia mah lain monyet. Ada eta monyetna. Beda ieu mah beda cenah yang mana monyetna. Mah maneh. Wae na turu cenah ieu teh keur-keureuneun. Saha ieu ngidam? Gidam naon? Oh ngidam tah hayang we siapa? Hayang disawer. Sok burung. Cok, burung. Mah aku sih disebatan wae tos ngartoseun. Oh. Mah, Oh, sok atuh kumaha sih? naon dia? Rongeng naon? Mana ngarmi sok ngalagu nengek joget. Yo, di dia mah lokalna ieu teh tadi mana hafal itu dahareun no badi. Oh, Di dia mah kan gulanya sebenarnya